Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Sugri para wargi. Mangga urang lanjutkeun deui bae cerita Sunda ngadu jajaten dina bagian anu ka-20 Tapi saatnya di kawitan semangga kanu teu acan subscribe diklik tombol subscribe-na, terus like, terus komen, terus aktifkeun notifikasina. Kanu parantos subscribe, terus like, kanu parantos komen hatur nuhun pisan, pamudah-mudahan berkah kangge urang sadayana. Mangga der urang lajengkeun deui bae ngadu jajaten dina bagian anu ka-20. Jajah dina waktu harita aya dina kayaan anu karipuh anu pohara. Jajah harita dipuleun ku kakuatan taneuh anu dimiliki ku hada. Si jajah teu bisaeun ku kumaha, dua leungeunna teu bisa gerak hayang kaluar tina bubuleun taneuh teh hese pisan. Malahan mah bieu ge geus ditajong ku hada anu antukna mah karasa nyeri pisan kana badana. Hada teu misen kasempatan anu hade harita ngancurkeun latih bae langsung mindo kana palabah beungeutna jajah. Hiuk jebro celebet cedak hiuk gebro. Karena badana kena dada hiuk, dada harita dicejek jebet. Jajah harita teu bisa kukumaha, teu bisa ngalawan. Jalma-jalma anu ningalikeun karunyaeun ka si jajah. Nya anu antukna mah harita si hada ngaleupaskeun taneuh anu ngapuleun ka si jajah. Sat pruluk, taneuh teh harita muruluk. Si jajah harita napas ngos-ngosan. Paraman beungeutna beureum gemek nih, dadana oge sarua ngarasakeun kanyeri. Kumaha Kang? Geusan bae teh tarung teh. Geus we da kuring anu unggul. Nama pasrah sumrah we nya lah. Nah, ada dilanjutkan oge bakal kuring ieu nu bakal unggul. Jajah harita teu cemarita. Manehanana harita reng hapranjug harep pisan. Ya, aya meureunan 3 menitan. Si jajah harita ngunial hudang. Parijeng kitu geuna launan teh lantaran karasa nyeri dina beungeutna atuh sababar kali mindo beungeutna. Dadana oge sabar kali nyejek deh. Jajah memang kudu ngaku kana kahebatan ilmuna si hada. Hebat anjeun dah. Alah. Ulah kudu ngaku kana kahebatan anjeun. Geus we ieu tarung tong diteruskeun deui. Anjeun anu meunang. Nuhun pisan Kang nya. Aduh. Atur nu pisan kula anu meunang. Ger harita jalma-jalma surak ngadukung kasih hada. Senengkeun si jajah harita lempang ngadeukeutan ka babaturanana. Si hada oge harita ngadeukeutan ka babaturanna da sapaguron. Jajah lempang ti heula barejang rumangyeung. Nya anu antukna mah ku si hada harita ditewak leungeunna. Sangkana si jajah teh henteu rubuh. Jalma-jalma harita surak eak-eakan ngadukung ka si hada, ngadukung ka sararea we anu geus ngalakukeun ngadu jajaten teh ya, anu geus asup ka kalangan tarung teh ya. Nah, sabadana si jajah jeung si hada deriuk di dina tempatna. Pok harita mang ajai cumarita. Tarung parantos rengse babakai cijeng anu kadua. Berarti aya tarung anu babaka 3. Tapi moal ayeuna dilaksanakeunana damang salam teh geus sore ayeuna mah. Kakualna kitu ieu tarung dek dieureunkeun heula isukan we urang mimitian deui. Ampura ieu kula ngahalangan kana karesep palawargi sadayana anu hadir da kumaha atuh lantaran waktu mah bakal terus-terusan nyerelek ka peuting. Urang teh kudu istirahat, urang teh kudu ngumpul jeung kulawarga heula. Sok ayeuna mah bisi dekah mulang heula be isukan isuk-isuk datang di kadara ieu. Jalma-jalma harita moyeg, jalma-jalma harita kurang panujueun kana kaputusan Mang Ajai dina waktu harita. Ari kahayang mah tarung teu diteruskeun deui bae. Resep meureunan nempo jalma anu keur gelut teh. Anu antukna mah jalma-jalma harita ti paguron geni, ti paguron batu jeung ti paguron taneuh baralik ka imahna masing-masing. Jalma-jalma penonton oge ti lembur-lembur sejena sarua harita baralik ka imahna masing-masing.
Si Mandaka, Bah Jagata, Mang Surya, Bidarmini sarua harita baralik. Malahan menggelecok eta mah di jalan teh. Sagala dipedar, sagala diomongkeun. Hebat pisan ajeun teh. Mandaka euy, aduh. Di mana eta? Di Bandai Ilmu. Pengendali tanah tah. Di mana eta? Pengendali batu oge anjeun teh bisa. Cik Bah Jagata harita tumanya ka si Mandaka beri lempang. Itu mah nyobaan we bah. Suka nanti hasil cetih. Nah daripada umum namanya gitu we jurus mah. Kita cobaan cetih Tete lagi denganan bisa bah. Ya lumayan we denganan. Musuh teh bisa ele. Halus mun kitu carana mah. Cobaan we dicobaan. Kumaha carana gesok cobaan. Lantaran mun teu dicobaan mah teu hafal. Eta ilmu teh metu atawa teuna. Bener Jang. Kudu dicobaan segala ilmu oge. Ngan anu penting mah urang na we kudu fokus. Keun bae ngalelewe lawan mah geus biasa. Tapi ulah sombong adigung-adiguna boga ilmu teh Jang. Lantaran urang mah ngan dibere ilmu teh saeutik. Moal atuh Bapak. Moal sombong. Hamdi mama sombong bagerang. Jalma-jalma harita laleumpang. Jalma-jalma padahal ka imahna masing-masing. Ditukangan Bah Jagata jeung si Mandaka oge loba jalma harita ngabring. Di hareupeuna oge sarua aya jalma anu laleumpang ngagedig balik ka imahna masing-masing. Teu kacaturkeun lila di jalana, Bah Jagata si Mandaka harita geus tepi wae ka imahna masing-masing. Si Mandaka, Mang Surya jeung Bidarmini langsung ka pancuran. Langsung bebersih lantaran kesangna atuda menikeun ka ngoprot. Atuda dina kaayaan anu panas bari jeung nonton tarung jago atawa ngadu jajaten puguh we. Bajuna teh kudu disalin awakna oge hareudang bayeng yang. Ya sabadana beres marandi mah harita asup ka imah. Nyatana ka imahna Mang Surya. Di luarna harita ngalaksanakeun salat asar. Da salat asar teh harita geus asup atau geus manjing waktuna. Sabada kitu mah harita brak we dalalahar anu tiluan teh harita balak kecerakan dahar menikeun ka suka jeung bunga. Sagala dipedar sagala diomongkeun. Asugri para wargi jaga urang tunda heula si Mandaka. Kiwari urang kocapkeun si Urwani. Kamana ari si Urwani? Sabanana Urwani harita ngelehkeun ke Jarmo atawa maragatkeun jawana ki Jarmo jeung Bah Sakuta ceuk ijiran mahenana. Anu padahal mah Bah Sakuta teh masih keneh hirup. Urwani boga kayakinan yen Bah Sakuta teh geus paragat nyawana, malahan mah bangkena oge atawa mayitna layona oge geus didahar ku meong. Ki Jarmo oge sarua geus didahar ku meong. Urwani harita aya di tempatna nyatana di Guha Topeng atawa di Guha Kedok. Manehanana teu ka mana-mana di dinya we di eta guha. Urwani harita keur diuk we dina batu bari jeung ngalamun. Manehanana mikiran kajadian anu cikeneh kaalaman. Nyatana tarung jeung si Mandaka. Tetela si Mandaka teh budak keneh tapi geus pinter pisan. Budak keneh boga kamampuan ilmu silat anu beda. Urwani oge hayang ngapimilik kana bedana si Mandaka hayang dijadikeun muridna, hayang dipake alat pikeun naon, pikeun ngawasa. Pikeun ngawasa dunia kajawara dina waktu harita. Tapi tetela henteu gampang geuneunan loba halangan harunganana. Buktina we batur mah dina ilmu ngagunakeun ilmu ngaleungit teh si Urwani teh heseun, tapi buktina masih Mandaka bisaeun nempok ka dirina sok sanajan ngagunakeun sarung. Sok sanajan si Mandaka oge teu bisaeun nempok kalayan bener, tapi bisaeun geuning ngagiwar hal ieu teh pikeun Urwani mah jadi pamikiran. Yanu antuk nama Urwani harita cicing we di Guha Topeng saterus nama manehanana latihan ilmu silat. Latihan ilmu-ilmu anu geus kacangking tadi latihan deui, diulangi deui, digerak-gerakkeun deui, sangkan naon, sangkan ilmuna teh beuki ngaronjat. Teteh lae ta budak teh boga kamampuan silat anu luar biasa.
Si Mandaka memang lain budak samanea. Kudu dilumpuhkan yang kudu ditalukan ku aing. Bener ya mah. Tapi kudu kumaha carana. Hal ieu teh memang can kagambar ku aing. Bajaga tah moal cicingan mun teh mah aing nyokot eta budak. Tapi keunek dicobaan deui. Urwani ngomong sorangan di jero guha. Saterusna mah Urwani harita kadeketan kana cai terus si banget. Sabada kitu mah da kulantran mangsa alam teh penting si Urwani harita ngagoler dina tempat sarena keur we harita sare. Dina poe esukna si Urwani latihan di ilmu silat. Latihan deui ilmu-ilmu anu geus tara digunakeun, anu geus kacangking tapi tara digunakeun harita digunakeun deui. Ngasah diri, ngasah rasa, ngasah perasaan dirina. Ya menang kena saminggu mah si Urwani cicing di guhaan teu ka mana-mana. Si Urwani dina masalah tarung ngadu jajaten teh manehanana apaleun. Dina waktu si Mandaka tarung, dina waktu anu sejenna tarung, sebenarnya mah si Urwani teh harita nyaksian kanu keur ngadu jajaten. Tapi di tempat anu sejen, ngajauhan, ngan saukur dirina we sosoranganan, ngajauhan ti eta patempatan. Aya dina hiji tangkal kain ngalikeun weh ngabacreuk, bari jeung ucang-ucangan. Urwani dina waktu si Mandaka tarung bisa paham, bisa ngarti. Yen si Mandaka teh bakal ancaman, bakal jadi hiji ancaman lantaran kabuktian geuninganan si Mandaka teh bisa ngendalikeun taneuh jeung ngendalikeun batu. Hal ieu teh teu gampang pikeun Urwani. Mun teu mah hayang ngalumpuhkeun si Mandaka. Harita Urwani geus balik deui ka pademukanana, geus aya di Guha Topeng. Manehanana harita tiuk seperti biasana be. Tiuk dina batu ngahuleng ngajejentul. Urwani mah hirupna sorangan seperti bahasa Kuta we, hirupna teh sorangan. Dina kayaan keur diuk kitu harita. Jeung di mangsa alam teh geus peuting geus poek harita. Aya sora harita kadenge ku ceulina Urwani. Urwani, montong ngalamun kitu Andika. Kula aya di hareupeun guha, sok ka dieu. Ulah aya penting jeung anjeun. Kadenge jelas ku Urwani harita eta sora teh puru-puru Urwani harita ngadeukeutan. Curilat. Celik harita Urwani geus pancun nangtung di lawang guha. Saha sabenerna anjeun? Wani-wani anjeun manggil ka kula, saha? Kula bahasa Kuta. Kadenge ngaran bahasa Kuta disebut kebeg ngarenjag Urwani harita. Naon anu jadi sabab cek angkeun dirina mah bahasa Kuta teh geus paragat nyawana. Tong kaget Urwani, lantaran kula masih kena hirup, lantaran kula masih kena boga ilmu pikeun ngaroloskeun diri. Ta ayeuna kula datang ka dieu ngahaja, kula hayang kerja sama jeung anjeun. Nanaonan memusuhan, nanaonan urang teu papacing kadan, marebut kenaon sih sabenerna. Kuduna urang teu bebarengan hirup sauyunan. Urwani harita mencerong kana beungeutna bahasa Kuta anu pancu di hareupeunna. Urwani bisa ngarti, Urwani ge bisa paham. Mun teu mah kekituan terus atawa terus-terusan tarung ngadu jiwa jeung bahasa Kuta memang eueuh gunana. Daripada kitu mah mendingan keneh bebarengan. Kula ngarti kana kayang anjeun bahasa Kuta. Kula oge ngarti. Karena anu diceritakeun bieu ku anjeun ka kula. Kula memang sadar mun teu mah urang papaceng kadan wae. Mun teu mah urang terus-terusan ngadu jajaten bae atawa tarung wae, maka urang teh geus ngabuang-buang waktu. Tah, kitu bener. Urang teh geus ngabuang-buang waktu. Kula datang ka dieu merdeh kana hate anjeun Urwani. Kumaha lamun urang hirup pabarengan, ngabina rumah tangga ngalaki rabi. Cek angkehan kula mah, di mana-mana urang boga anak, maka anak urang teu bakal sakti mandraguna. Daripada neneangan wae si Mandaka, ngagugulung wae si Mandaka, can puguh urang teh bakal menangkeun eta budak. Datang tu eta budak teh bakal mau dijadikeun murid.
Kumaha mun urang ngalaki rabi, ceuk angkean kula, jeung ceuk keyakinan kula, jeung ceuk harewas gaib anu kadenge ku celik kula, mun urang boga anak, maka anak urang teu bakal sakti mandraguna, moal aya anu ngelehkeun, moal aya anu mampu ngarobohkeun. Caritaan bahasa kota menikeun katandas pisan. Urwani harita ngahuleng, urwani bisa kaharti jeung bisa kapikir. Oraman wajah bahasa kota teh dah henteu goreng-goreng teuing itu. Bahasa kota pakulitanana biasa we normal pina pada umumna. Urwani mah memang geulis harita. Dina kayaan kitu oge urwani mah teu ngalepaskeun topengna, tetep we dipapake. Kecuali manehanana teh keur sosorangan di jero guha, sok ketara dipake. Rokwe eta pikiran aku anjeun urwani. Kula ngajak ngalaki rabi, kula ngajak bebarengan. Rek cicing di dia bisa, dek dipadomukan kula bisa. Ikeun urang mah, tong ngajadikeun beban cicing di mana oge. Anu penting mah urang bisa ngawasai dunia kajawaraan. Urang ge nyilongkeun dunia kajawaraan ti kurang, urang ngahiji sangkan jadi pengketan anu sakti mandraguna. Seperti halna sapunyere hiji mah tengaruh, tapi lamun dibengket mah geuning ngaruh. Urwani tetep harita ngahuleng, tapi lila mah pok urwani harita cumarita. Kula geus di pikiran. Kula satuju kana kayang anjeun bahasa kota. Teu mimiti ayeuna urang bakal ngahiji. Teu mimiti ayeuna urang bakal ngalaki rabi. Bener eta teh urwani. Bener bahasa kota. Tong diengkekeun deui lantaran kula teh hayang ngapimilik hiji budak anu sakti mandraguna, anu maka ngagenjlongkeun dunia kajawaraan. Baik, mun kitu carana mah. Bahasa kota harita kadeketan ka urwani. Nyolongkrongkeun leungeun katuhuna ngajak sasalaman. Gap harita. Ku urwani harita ditampanan. Mun teu ditopeng teh mah imut ngagelenyu cigana ka bahasa kota. Ya sabada kitu mah urwani ngajakan bahasa kota ka jero guha. Duanana harita leumpang ka jero. Sabadana adi jero harita kek dariuk. Saterus nama ngobrol kitu kieu kamana karepna we ngobrolkeun padu we anu penting mah ulah sampikeun ka simpe we di jero guha. Nya sabada kitu mah duanana teh harita ngajangji pasini yen bakal hirup bebarengan. Mimitina mah memang memusuhan, tapi dina waktu harita mah bebarengan. Urwani daek teu daek lantaran naon? Lantaran eueuh di kaputusan anu hade. Tarung di mah moal nyelesaikeun masalah terus-terusan we tarung, sedangkeun cita-citana moal kalaksanakeun. Teu mimiti peuting harita, bahasa kota jeung urwani hirup bebarengan. Mangsa alam harita nyerelekna, terus-terusan we harita nyerelek beuki peuting bae. Nincak kana tengah peuting, karasana teh nyacap tiris harita maklum atuh da di pagunungan. Bahasa kota jeung urwani keur paduduaan we harita. Ngumbar ka sono, ngumbar ka tresna. Duanana henteu nolih kana waktu, anu penting mah bisa bebarengan. Bahasa kota ngarasa bunga, urwani oge ngarasa bunga bisa bebarengan jeung bahasa kota. Kasugri parwargi panjang namang salam bina ujaring carita henteu kacaturkeun, kiwari orang kocapkeun dina waktu isukna. Bahasa kota jeung urwani harita masih kene sarare we duaan. Sedangkan manuk-manuk mah harita recet dina tatangkalan di luaran guha. Ucla celek kana dahar kaditu ka dieu sakapeung masuk ka handap kana taneuh ngageleber euteup saterus mah neangan kadaharan deui geleber deui kana tangkal kai. Panon poe harita geus moncorong geus nyaangan buana panca tengah. Bahasa kota jeung urwani kaelehkeun ku manuk manggeus hudang ti heula sedangkeun maranehanana mah masih kene aya di jero guha. Nya sabadana panon poe teh rada naek saeutik ka luhur, kira-kira jam 8-an. Urwani jeung bahasa kota harita hararudang. Duanana harita kaluar teh jero guha, sabada kitu mah gebrus harita mandi. Sabadana mandi harita duanana ngumpul deui
Duanana harita bala kecerakan ngadahar lauk dengan lauk-laukna anu aya di dinya teh. Sedangkan seperti hewan-hewan mah remungeun ngadeukeutan ka guha, Urwani mah ka guha topeng lantaran sieuneun. Sabada beres dahar atau ngadahar lauk pok basa kuta. Rencana Nyai dina poe ayeuna di ka mana ye? Dek di dieu wae atawa ulin ye, Nyai? Rencana kula manyaksian di ngadu jajaten. Lantaran poe kamari teh can beres. Hayu urang ka itu, bah. Lantaran di ditu teh loba jago jeung jawara. Mun bisa mah urang asup ka pakalangan tarung, urang tangtang anu panggagah jeung pangsaktina. Oh gitu. Nah kula henteu apalnya. Aduh, katinggalan informasi ya. Nyai atuh bisi tia mah kaburu rengse ieu tarungna. Mangkaning cigana mah tarung penentuannya. Bener, dina poe ayeuna teh tarung penentuan. Nyatana si Mandaka bakal tarung. Keun urang saksian sabenerna saha si anu bakal unggul? Ya ari cek ulah pasti si Mandaka da beda eta budak teh. Tapi keun bela. Urang saksian heula kumaha tah. Katanginasana si Mandaka jeung kaperengesanana. Ulah yakin anu bakal unggul teh memang si Mandaka. Tapi orang oge can apal buah-buah aya kene jago anu sejen anu ngawasa kena ilmu-ilmu anu hebat. Ayo Nyai, buru-buru ye, bisi katinggalan. Nya hayu bah. Hayu tong dengkekeun deui. Cileng cerelat. Dua jirim harita sing belesat. Lompat na gancang na kersangkan tere tapi kana tempat ngadu jajaten. Dua jirim harita jojureratan dina sela-sela tatangkalan. Terus harita ngadeukeutan kana tempat ngadu jajaten. Di tempat ngadu jajaten memang geus loba jalma harita. Geus ngagimong deui bae seperti halna dina poe kamari. Si Mandaka harita geus datang ka dinya jeung keluargana katut Bah Jagata. Ayeuna mah pamajikan Bah Jagata oge nyata nama uning hadir kamari mah teu milu. Ayeuna mah hadir ngadukung ka si Mandaka. Jalma-jalma teh lain nyaeutikan malahan mah beuki ngalobaan lantaran pate-pate babeja ti babaturanana anu kamari nonton. Dibejakeun ka babaturanana keur nonton puguh we anu henteu nonton teh kataji pisan anu akhirna mah dina poe harita dararatang. Tempat-tempat teh jadi pinuh dina tatangkalan oge para rinudi meni anja celeu we hayang nonton cenah sangkan kacirieun. Para wargi sadayana tarung dina babak anu terakhir ieu kudu disaksian ku sadaya lantaran ieu bakal jadi penentu pikeun urang. Saat diantarana para jago anu geus asup ka pakalangan tarung. Saha anu pangunggulna, saha anu panghebatna, ku urang bakal kesaksian dina poe ayeuna. Tarung anu kahijina nyatana Sasad bakal tarung jeung si Dudung pada pengendali taneuh. Sedengkeun anu kaduana nyatana Hada bakal tarung jeung si Mandaka. Sok kadinya anu bagian tarung tong hararese geura asup ka pakalangan tarung. Cerelat Harita Sasad jeung Dudung harita ngacurelat ka juru pakalangan tarung. Tapi euleuh waktosna parantos seeb komdang. Jeung kantun kesadayana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.